Baturan urang yuk kegiatan ayeuna pagawean urang naon wae. Adi teh hudang sare bapana teh guguruan mah aya naon cekeng teh itu tingali cenah di dapur aya nu ngirim si mama cenah ka pihak ti si mama cenah aya nu ka dieu euleuk ku urang teh buru-buru dibuka disampurkeun pek teh aya peuteuy aya terong aya beas. Alhamdulillah sakitu beas oge nya teu seueur urang teh dikirim di beas ku si mama mama nuhun kitu tah nya ari aya nu ka dieu teh sok saha we kitu tah sok mihapekeun inung mah geuning boga rezeki saeutik teh nuhun mama. Sok sedih heueuh ari ti inung masuk sagala dibawa dibahankeun ari ti urang naon geura sok eueuh bahankeuneun sok sedih hate teh sok ngeurik teh nyeri gitu. Sok bahankeuneun ka inung kitu dari nempo peuteuy mah jabah hudang sare nyapu gue aya hudang sare mah geuningannya beuteung teh sok gugurukan langsung we rek dahar heuh tadi oge geuningan aya sangu MBG urut barudak da teu didahar di sakola teh geuning dahar di Cikeuna we hungkul aya tanaman teu sayur jeung sanguna mah matak di dahar ku urang. Cenah urang ge asa hayang dahar ningali peuteuy heueuh da pamana mah sok hayang bae mun urang dahar sok hayang we ngiluan heueuh bohong kitang emang heueuh. Tadi teh matak urang teh sapiring berdua we heueuh teh ngarah romantis nu puguh mah urang teh boga panyongkotkeun jang salaki ieu teh tuh meuni nikmat aya dahar jeung oray hejo mah matak beak kejrot ieu teh tah peuting-peutingna tuluy mempeng cai ngocor ieu teh heueuh tuh geuningan mun badag arek urang teh rek nyeuseuh geuninganan geus sabaraha poe geus 2 poe da kamari teh cai teh saat aya halodo teh kitu tadi urang mah hese cai matak ieu teh mempeng ngocor sagala di kumaha kasenal-senal oge nya urang kumahan heueuh da ieu halodo mah geuning sok beuyeuh kacokor-cokor sok hayang we geuninganan urang teh nya nempo cai gede mah komo resep geuninganan tadi dege urang tadi teh geus digiling na mah tahu urang teh dibilas ieu sacareunana heueuh mempeng cai ngocor gede cekeng teh tong ka saatnya engke geus beres urang gagawe hege rek saat mah geus urang turatane cekeng teh teu karasa isukna deui we ku urang teh dipoekeun langsung si senal mah nya naluhurkeun teh ngiluan tetehnya da moal berat ai senal mah ieu da moal naon meureun ngiluan di dieu popoena lantaran di dieu masuk ka sebrot jadi gancang garing geuninganan